Assalamualaikum baraya ta aktivitas dina dinten ieu sim kuring dipiwarang mantosan warkai kupun abah tah sateuacan aktivitas sim kuring bade nuang heula beuleum sampe sareng ngaleueut heula kopi ameh jagjag baraya mana beuleum sampeuna teh tutung bahan pun bojo mah tah acan patos tiasaeun beuleum sampeuna tutungna ge dugi ka tengah-tengah jaba dituangna ge meuni pait bilih baraya palai pangmeuleukeun mangga tapi nyarandak sampe sareng kopina nyaliranya soalna sim kuring teu gaduh ayeuna mah. Tah singkat caritanya sim kuring atos dugi ka tempat nuarkai ieu teh dan nu di jalanan teu kapidiokeun. Pas atos dugi teh tos nyampak seueur jalmi alhamdulillah aya nu mantosan. Bari ieu teh kaina oge sesa kabentar gelap. Asa cikeneh sim kuring teh melak kaina teh nuju osok mantosan abah melak lauk kapungkur abong tara diurus apal-apal tos ageng we katambi sim kuringna jarang ka dieu. Da abahna jarang ngalalauk bahan tos teu kawarateun ayeuna mah pun abah teh mah kantun calik we keun we pidameuleun mah dikeureueuh ku sim kuring bari merhatoskeun pidameuleun sim kuring bilih lepat saha di dieu nu sok mantosan keneh pun abah atawa pun bapa atawa pun papa atawa pun ayah didamel komennya baraya tuh alhamdulillah kaina ayeuna mah tos runtuh kantun hiji deui tapi enjing di we nya dilajengkeun videona.